Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng siang sadayana. Kumaha damang, mudah-mudahan rasa dayana aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ayeuna masih dina materi pujian, urang tepang dina lawungan katilu. Masih nya tadi ngebahas ngeunaan pujian, pami dina lawungan kahiji urang maca pedaran ngeunaan pujian, carita tentang pujian. Dina lawungan nu kamari hidup maca teori, tur ngajawab sababaraha soal anu pakait jeung teori. Tah dina lawungan anu ayeuna mah urang ngabahas hasil gawe kaliannya. Matak di dieu ku ibu ditampilkeun hasil pagawean hidup minggu kamari. Jadi orang bahas ayeuna nya. Nah, soalnya ieu dasar pisan tina materi pujian. Lamun hidup nyangkem ieu materi pasti hidup bisa mika paham naon ari pujian teh. Oke, ayeuna dina soal anu kahiji. Naon nu dimaksud pujian? Nya, ayeuna urang tinggal jawaban-jawaban hidup. Salah satu bentuk puisi karya sastra Sunda berisi puisi, berisi puja-puji, doa. Nah, kira-kira jawaban anu pangbenerna naon? Ya. Nah, inti nama nya pupujian teh salah satu bentuk puisi lama dalam sastra Sunda yang isinya memuat ajaran agama Islam. Tah ieu pinternya nyokona tina buku, lain tina Google. Inti namanya gitu, salah sahiji kuamun puisi lama, puisi heubeul, puisi tradisional dina sastra Sunda nu eusina tentang ajaran agama Islam. Lamun hidup ngan saukur ngajawab salah satu bentuk puisi eta kurang tepat. Nah, soalna loba bentuk puisi teh nu teu ngan saukur pujian nya. Atawa kieu, wangun ugeran mangrupa pepeling ngadoakeun kawasa. Nah, ieu bisa bener. Karya sastra Sunda teu spesifik. Loba nya karya sastra Sunda teh aya carpon, aya novel, aya sajak nya, lamun kieu teu spesifik. Oke, jadi inti nama pupujian teh puisi Sunda tradisional anu eusina tentang keagamaan nya, utamana agama Islam seperti kitu. Aya oge nya kamari anu ngajawab pupujian teh nyaeta pupujian ka teman tuh. Ya, pujian ka teman. Jadi pupujian teh emang asal katana tina puji. Puji teh memuji, tapi bukan memuji kepada teman. Ya, tapi dina hal ieu pupujian teh memuji kepada Tuhan, kepada Allah, karena hanyalah Tuhan yang dapat kita puji seperti itu. Oke, clearnya dina soal anu kahiji tos ngatos sadayana. Ayeuna urang lajeng dina soal anu kadua. Jelaskan kumaha carana pupujian ditepikeun, disampaikan. Nah, gimana caranya pupujian disampaikan teh? Ku maca eta kawas maca sajak bener teu? Dengan cara disimak sing jelas disampaikan ya. Pupujian bisa dihaleuangkeun. Nah, ieu nya dihaleuangkeun atawa ditepikeun dina tempat-tempat khusus. Jadi dihaleuangkeun teh maksudna dinyanyikeun. Istilah nama nu leuwih benerna dinadomkeun. Tapi lamun hidup ngajawab dilantunkeun, dinyanyikeun, dikawihkeun, disolawatkeun ka eta bisa bener gitu nya. Lamun pertanyaan kumaha berarti carana kan? Carana tadi dinyanyikan, dihaleuangkeun, dilantunkeun. Lamun jawabanna masjid nyambung teu? Kumaha carana masjid? Teu nyambungnya eta mah gitu. Jadi jawabanna dina nomor kadua jelaskan kumaha carana pupujian ditepikeun. Nyata di mana nu tadi teh? Tah dilantunkeun atawa dinyanyiikeun atawa dikawihkeun ya bener. Oke, ayeuna lajeng soal anu katilu. Pupujian teh kadang-kadang disebut oge. Nah, ieu rata-rata bener kabeh. Disebut oge nadoman. Sajak. Kumaha sajak? Bedanya, guys. Sajak mah beda. Sholawat boleh, sholawat. Tapi nu paling bener nyaeta nadoman. Nah, sholawat bisa bener tapi bisa oge henteu. Sabab bentuk pupujian teh henteu sholawatan wae nya. Kan aya nanti dina soal anu kagenepnya urang Oke, clearnya soal nu katilu ayeuna lajeng soal nu kaopat. Di lingkungan mana nu paling loba pujian? Di lingkungan. Berarti jawabanna kudu naon? Tempat. Jawabanna kudu tempat. Paling loba di tempat mana pupujian teh? Di pesantren, di
pedesaan bener tuh di pedesaan mana nya lamun di pedesaan di Merauke banyak nya moal aya lah pujian bahasa Sundanya di pesantrennya. Jadi nu paling bener jawabannya di pesantren di Sunda ya bener, tapi kan tidak semua di tempat yang Sunda. Akhirnya ibu keur aya di Sunda ya di sekolah aya teh nu pujian kan. Jadi kudu spesifik nu paling bener, nu paling tepat di pesantren atau madrasah seperti gitu nya tuh, pesantren dan madrasah ya bener. Oke. Terus anu kalima iraha biasana pujian dilantunkeun iraha teh berarti menanyakan waktu iraha waktuna nyaeta coba orang tingali jawaban anu bener waktuna pas sholat pas ngaji nya pas sholat pujian kalau pas ngaji bisa menjelang adzan atau antara adzan dan iqomah atau samemeh rek ngaji rek waktu maghrib keur di pengajian atau misal keur aya acara misalnya jadi kudu spesifik iraha waktu. Oke, ayeuna urang lajeng soal anu katana aya sabaraha jenis pujian nu masar kana eusina. Tah nu masar kana eusina aya sabaraha pujian teh? Ayanya jelas dina buku. Aya opat. Lamun ieu nu ngajawab 5 berarti searching. Ya, ibu apa? Tah ieu memuji atau berdoa ka Gusti Allah. Anu kadua peringatan atau ajakan berbuat baik. Anu kacet tarikh Nabi atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jeung opat ajaran syariat agama. Tapi anu ngajawab 5 oge ku ibu dibenarkeun nya. Oke. Tah lamun ieu teu nyambungnya. Jadi nu paling bener eta anu opatnya jelas aya dina buku paket hidup. Anu searching oge nya teu naon lah. Matematik benernya. Oke, ayeuna urang lajeng kana soal anu ka-7. Naon nu dimaksud engang? Ya, kan ku ibu minggu saacana dijelaskeun dina pujian teh aya engang, aya pada lisan, aya purwakanti. Tah naon eta teh? Oke, ayeuna urang bahas. Engang. Jawabanna beurang. Beurang naon? Beurang mah siang ya. Engang hartina satya jeung suku kata sedengkeun pada lisan raya sarua jeung jajar. Ieu benernya jawaban meunang nge-searching bener. Engang hartina sarua jeung suku kata. Nah bener. Jadi engang teh suku kata. Ya, suku kata. Naon suku kata teh? Tahu kan suku kata? Lamun suku katana naon sabaraha? Naon. Jadi aya sabaraha suku kata? Aya 2. Suku kata sedengkeun. Berarti aya istilahna engang. Kamari aya nu ngajawab engang teh hewan. Mananya? Tah, engang teh sekelompok lebah besar serangga yang dikenal hidupnya berkelompok. Eta mah engang bageur. Ya, beda. Engang aya engang. Cara nulisna lamun engang mah na teu pake curak, tapi lamun engang mah na ya curakan. Set di atasna si gaya topian. Nah, eta kudu ngabedakeun. Tetapna ulah searching, baca bukuna jelas aya dina buku. Oke, jadi engang teh naon? Suku. Lanjut 8. Naon nu dimaksud pada? Pada naon nu dimaksud pada? Ira karata geus bener nya. Rek anu searching, rek anu dina buku. Jawabanna teu kudu panjang-panjang kieu sebenarnya, guys. Tinggali aya nu panjang pisan kieu nya jawabanna. Padahal ibu tidak mengharapkan jawaban seperti ini. Udah jelas gitu nya jawabanna teh naon. Pada teh artina bait ya, gunduk atau bait. Lamun ngajawab gunduk berarti ya searching ya, padahal jelas-jelasnya dina buku paket dijelaskeun pada teh artina bait. Pan cara nulis puisi teh bentukna teh siga puisi, cara nulis pujian teh kan siga puisinya, jadi bentukna per bait-bait. Tah bait eta teh istilahna pada ya. Ayeuna nyambung karena soal anu ka-8. Naon nu dimaksud pada lisan? Tah, pada lisan. Lamun pada mah bait, lamun pada lisan mah anu aya di dalam pada. Ya, misal hiji pada teh aya sababaraha baris. Tah, jadi pada lisan teh naon? Baris atawa jajar. Atawa dina buku paket mah dijelaskeunna larik. Tah, eta ge bisa bener.
beda satu huruf ge beda artina. Istilahnya istilah naon baris ya. Jadi nu paling tepat hartina tina pada lisan teh nyaeta baris. Oke, soal anu terakhir Purwakanti. Naon Purwakanti? Alunan irama padeukeutna sora akhir kata Purwakinta rima. Ya tipe tapi jawabannya benernya. Jadi intina mah Purwakanti teh hartina naon? Rima. Ya, rima naon? Padeukeutna sora antara tiap-tiap ujung kalimat, ujung bunyi. Misal a b b b b b. Jarak antara kata dan katanya, ya maksudnya mah jarak antara kata teh persamaan kata. Ya tuh. Rima atau huruf belakang. Ya, huruf belakang. Jadi huruf belakangnya pada sama. Misal eling umat muslimin muslimat hayu urang salat. Nah, kita pada ketna kata teh. Jadi at eta nu dimaksud dengan Purwakanti. Tah, kitu gini rupi namanya 10 soal teh gampil pisan. Ku hidap terus dikerjakeun sadayana. Alhamdulillah mudah-mudahan kahartos dia ku sadayana sok engke mah ulah lepat deui lamun aya pertanyaan pada bait, pada lisan jeung rupa-rupa pupujian teh. Nah, tah kitu. Jadi intina mah pupujian teh salah sahiji bentuk puisi di sastra Sunda. Puisi tradisional anu geus heubeul nya. Ayeuna masih aya masih nya di wilayah-wilayah perkampungan, di masjid-masjid masih sok aya nu mandangkeun ieu pupujian teh nu nganadongkeun. Komo di pesantren mah loba keneh anu ngayakeun pupujian. Tapi di sababaraha daerah oge aya mungkin anu asing. Mungkin hidup ge aya di dieu anu naon sih pupujian teh tah. Tapi nya intina mah aya. Tah, pami di agama lain kumaha Bu? Tah kieu nya hidup. Pupujian teh kan asalna teh tina syair. Syair teh tina budaya Arab. Ya, ayana pupujian ka dieu teh untuk menyebarkan agama Islam. Kan aya ku cara wayah nya hidup apa. Tah salah sahijina ku cara pujian ieu. Sabab pupujian ieu teh ngan saukur nyanyi-nyanyian terpenting nya, lain bucin-bucinan nya, tapi aya makna, aya ilmu anu tersampaikan di dalam pupujian ieu. Tah lamun di agama lain kumaha? Lamun ibu henteu lepat masih nya di agama Kristen oge aya kan nya nyanyi-nyanyian ketika beribadah. Tah mungkin eta juga termasuk ke dalam pupujian. Dan di agama lain pun aya ngan beda ngaranna lain pupujian. Oke, kumaha tos ngertos rupina mah kanggo dinten ayeuna mah urang cikakeun mudah-mudahan aya manfaatna. Tepang deui minggon payon dina lawungan anu pamungkas. Dinten ieu mah teu aya tugas nya. Mung kerjakeun tugas-tugas anu teu acan please ya mah. Ya, please sakedap deui hidup bakal PAS kan akhir semester ganjil nya PASG. Lamun tugas-tugasna kosong kumaha tuh ibu bingung masihan nilainya piraku 0 ya. Tak sok mangga dikerjakeun tugasna. Tugas-tugas anu sateuan acana pami anu atos mah santai we teu naon. Perhatikeun video ibu ngobrol kita. Oke, sakitu nu kami hatur. Hapunten bilih